Ya. Ari maneh kunaon Saro? Naik motor teu bebeja deui. Atuh aing kaget. Ngosruk laju nama. Pak RT, tadi aya nu kenalan yang Saro. Aju Saro nak diculik, makanya Saro lompat. Ngajul ka motor Pak RT. Nu bener sih Saro. Aculik di mana? Ih, lain jurig Pak RT. Culik nak nyulik Saro. Saro. Pan aing ngomong culik di mana? Sanu ngomong jurig. Ngomong jeung Pak RT mah. Tuh nyambung acan. Geus lah, Saro nak lompat di sini culiknya ka dieu. Siapa Saro? Nyebut teu nyambung ka batur. Pugu celisian bolot. Waduh. Baca sepiona. Hiji jadina. Waduh, aing dicarekan nih kudu boga motor. Kajen lah. Waduh, ya Pak RT, kebiasa deh minum motor nak kemana sih? Bagusan gua yang dipake. Ulah motor aing itu kan yang bawa ke Pak RT. Wah, ayo aja tuh. Wah. Mariana, emang motornya ke mana? Motor aing sudah pakai Pak RT. Ditukar jeung mas, Boa. Kira aku motor ditukar jeung beas. Atuh beas disupkeun balik-balik. Suwe si Mariana, nabrak aing sagala. Sia nu nabrak aing, malah nu narakanan aing. Sia lompatan beas, Saro diudag setan apa naon? Puguh heueuh aing diudag culik tuh, culikna si Jalbar tuh. Ulah ka Jalbar deui si abis ini diculik.
Lah siapa paling salah denge, jas siapa torek. Mariana, ayo orang dorong, tadana. Duh aing baru rese. Berhitung nih lebar duit di jelema eueuh bicara jauh gitu. Ah, ngutang rokok heula ka bumi neneng. Sugan be dibere, panaing mah RT. Wah, aya Pak RT ya, meureun jajan meureun ka borong. Bukan ka hutang. Sakalina datang hutang. Mun tuh bayar heulanan karena ka hutang deui. Dasar datang-datang hutang bae, kan menang penglaris. Tak Umi ke Pak RT menigalak gitu. Heuh, engke dibayar Mi lebaran. Mumpung mah ngomong hutang tuh. Hutang lagi kene. Datang Pak RT ngutang dulu. Dasar PT Indah Kiat. Naon tuh PT Indah Kiat, Umi? Hutang daek aya ngaliat. Abo.